Masya Allah baraya tinggal gerak abi gaduh naon ieu manawi aya anu terang sareng kantos ngolah sayur anu hiji ieu tuh tinggal bentuk nate para ranjang sareng siga bergerigi gitu. Pokona saur abi mah sayuran ieu teh meni enak teh upami tos diolah mah sareng deui da langka aya na oge sigana upami di pasar di dieu mah moal aya danya kumargi upami naroskeun teh batur mah teu tararangeun. Tah ayeuna ku abi diwartosan nya ieu teh sayuran anu kalebet kana paku-pakuan. Apanan paku teh geuninganan sok seueur rupina teh. Aya paku anu sok dirujak, aya paku anu sok disayur, aya oge apanan paku anu teu tiasa diolah. Tah upami jenis ieu mah namina teh paku haji. Tangkalna teh jangkung siga tangkal kalapa. Ngan pedah alit tangkalna mah teu saageng kalapa. Paling oge sagede bitis lah. Sareng paku anu ieu mah teu tiasa langsung diolah kitu wae. Aya tata carana nya baraya. Kumargi kan aya getahan. Janten anu kahiji teh ieu kudu dipotong alit-alit samodelkeun kieu tuh. Upami atos beres dipotongan, teras we kumbah sing bersih. Upami tos dikumbah, lajengkeun digodog dugikeun ka asak. Upami tos asak mah, piceun cai tilas ngagodogna, teras dikumbah deui pakuna. Upami tos kitu mah, kantun we diasakan masigah kumaha wae ge. Bade dioseng atanapi disemur ge, ieu mah enak pisan.